Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayaki baraya baria di mana wae ayana. Ieu minangka video munggaran ti kuring dina nyeun vlog dina YouTube ieu. Poe ieu tanggal 8 Maret 2016 minangka poe anu munggaran kuring nyeun vlog. Oke, kebenaran dina poe ieu teh keur pere nya poe libur nasional nyata hari nyepi. Ya karena itu dia dina kalender. Iya tanggal 8 Maret 2016. Tapi kuring dina poe ieu tetap gawe teu libur jiga batur bakal libur tapi kuring tetap kudu gawe ku sabab jika mangke poe liburan digeser karena poe Jumaah. Jadi kuring bisa balik ke dina poe Jumaah ke Bandung. Dina poe munggaran ieu minangka poe anu paling sejarah dina poe Rebo tanggal 8 Maret 2016 kahiji tadi kuring geus ngalakukeun salat gerhana di masjid di daerah dia. Oke nu kadua ayeuna teh poe libur. Anu katilu nyata ayeuna poe anu munggaran kuring ngawanikeun maneh nyeun vlog. Nyeun vlog dipasang atau di-upload di YouTube jeung kuring make bahasa Sunda. Kunaon kuring make bahasa Sunda ku sabab geus reat teuing vlog anu make bahasa Indonesia. Oge kuring beureunan hayang ngamumule bahasa Sunda. Sok sanajan bahasa Sunda atau bahasa Sunda anu dipake ku kuring dina ayeuna dina vlog ieu kuring arek make bahasa Loma. Sabab dina sababaraha tingkatan bahasa Sunda aya sabaraha tingkatan nyaeta aya bahasa kasar, bahasa panengah, bahasa Loma jeung bahasa lemes. Tah kuring ku sabab kuring yakin nu ningali kana video ieu lain saukur anu saluhureun oge sahanapeun oge nu sapantar jeung kuring, tapi ku kuring dianggap ieu sapantar kabeh. Kusabab itu kuring make bahasa Loma supaya lebih gampang ku kuring. Oke kunaon make bahasa Sunda kusabab tadi geus diomongkeun yen geus loba teuing anu make bahasa Indonesia oge dicampur ku Inggris tah kuring hayang naon ngaranna teh hayang beda ti batur. Oge mudah-mudahan bisa kaasup kana ngamumule bahasa Sunda. Sakitu heula sampai mereka papanjangan bisi aya anu can apal ka sim kuring aya anu can wanoh ka kuring ngaran kuring Jajang Yopian Usuparman atawa anu gampang disingkat ku Jayus. Jayus di mana ngaran eta Jayus nyata Ja na Jajang, Y na Yopiandi, U na Udung, S na Suparman. Jadi ngaran kuring Jajang Yopiandi Usuparman disingkat jadi Jayus. Kuring pituin ti Garut di Santolo di Desa Mancagahar, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Jadi urang mah kuring ngaranna teh kuring mah urang laut, sisi laut. Ti leuletik kicing di laut. Oge kiwari kuring gawe di Jakarta. Gawe di Jakarta geus di tahun 2013 awal nepi ka kiwari, tapi tetap ari imah mah aya di Bandung. Jadi kuring bolak-balik Bandung Jakarta seminggu sekali. Poe Jumaah pulang ke Bandung, poe Minggu ke Jakarta deui. Kegiatan kuring di dieu nyata gawe. Baraya apa sih jeung kuring Jayus di channel Follow Kuring. Ieu tempat gawe kuring sanajan poe ieu poe libur, poe pere tanggal 8 Maret 2016 di mana umat Hindu ayeuna keur ngalakukeun naon ngaranna teh hari raya Nyepi. Oge tadi umat Islam panginten lain panginten pan urang make bahasa Loma nya poho. Tadi geus ngalakukeun salat gerhana atawa salat lamun ceuk urang Sunda mah lain gerhana eta teh disebutna samagaha. Tadi geus salat samagaha di masjid tah ieu sawatara babaturan kuring desainer anu sok sanajan tuh aya Mangkur, aya Kadir, aya Kang Henry, aya Kang Iwan, Dwi Nopi, Kang Wawan, Tony dunya. Sanajan dina poe ieu poe libur batur mah keur arulin jeung kulawargana, tapi kuring sapara kanca tetap sumanget darek kamu kumaha deui arek teu asup gawe oge da arek balik teu bisa. Gitu. Tah ieu
Engke meureun dina kesempatan anu kahareupna kuring bakal nerangkeun naon pagawean kuring. Ieu lalaki-lalaki ieu bapak-bapak ieu di dieu teh naon nu dilakukeunana. Halo Lur, dina video blog anu munggaran ieu ayeuna kuring arek ka kuliling-kuliling Jakarta, arek neangan mesin akuarium, mesin penyedot akuarium kusabab mesin atau kamar mandi anu aya di dieu, aya 2 kamar mandi. Caina nyalangkrung teu ngocor ka handap, tah kusabab kitu caina nyalangkrung nya kudu disedot. Sabab lamun disiukan di tabuhan setik-setik jadi lila jeung matak nyapekeun, tah kusabab kitu ayeuna kuring arek neangan jeung babaturan ka sabudeureun kota Jakarta, arek neangan tukang jualan akuarium. Sebenarnya lain meuli akuarium tapi arek meuli mesin saringan atau mesin penyedot ke akuarium. Gue enak dan kuring guys, siap tempur. Wih, ini dia. Widih, siga Kombes Krisnamus Murti. Oke, hampura dina video vlog anu munggaran ieu meureunnan dina gambarna kurang halus kusabab kuring make kamera hareup handphone Oppo R7F. Jadi hampura lamun dina gambarna rada kurang halus atau kurang cekas atau kurang segala rupana. Ya kuring ya. Ayeuna cus kuring kota Jakarta. Isi kantong siap power bank. Kunci mobil siap, tutuplah hordeng kamar, ngarang tinggalkan geus rapi. Maklum ya hirup sorangan siga kieu. Ayo kamar mandi anu nyalangkung, cai kocoran teh ka handap. Ieu oge kamar mandi sarua. Wih, Kang Hendri jeung Kang Iwan geus siap arek tempur. Ayo, oke. Urung kenal lampuna. Ayo bro, jalan-jalan bro. Oke. Ayo, tutupan lapan dona. Tuh, Kang Wawan oge geus siap. Ayo. Ieu ruangan kantor. Ayo men, berangkat men. Wish, Bro Tony. Wadir. Ieu meja karuhun. Pake heula batu ali jeung jam tangan heula. Menharap printer. Nah. Sampai menit hurung-hurungkeun heula lampu. Iya. Yeah. Aku sebab yakin kayak balik bakal penting. Taya tempat gawe kuring lur. Kurang kain. Oke. Jadi kuring cicing jeung gawe di lantai 4. Gedung di Jakarta aja. Pokoknya mah kuring mau disebutkan ngaran gedung naon.
Tempatnya di mana pokoknya mah di Jakarta. Oke. Kurang ngecek lah mobilnya. Mudah-mudahan gerbangna teu di non gerbang garasina teu dikunci. Ya. Asa sepi musik lah sanajan aya di Jakarta tapi tetap seni jeung budaya Sunda urang memulai ku urang sarerea lagu kebangsaan lamun kuring keur nyetir nyaeta lain lagu maksudnya musik kebangsaan ngarah kuring teu tunduh ngarah kuring tetap sumanget tetap gorejag dina nyetirna Haya. nyaeta nah wayang geuning. Oh, jaipongan lin wayang. Iya. Tuh dari bajai. Baju rawat. Sanajan ayeuna poe libur tapi tetep kota Jakarta mah rame wae. Daya lur parapatan Sarinah Tamrin tuh itu aya Starbucks di hareup aya Jakarta Theater 2 hiji nah ieu belah katuhu kahalangan ku mobil Innova nu hideung pos anu kamari dibom ku teroris teh bom Sarinah Tamrin bom pos Sarinah oge Starbucks di hareup anu kamari kena ku bom tadi dia pisan dihareup kajadianana bom oge perang leutik meureunanya saling tembak menembak antara padugas kepolisian jeung sawatara teroris. Tuh, kieu lur geuningan di Jakarta mah rame kunaonnya rame kudu macet we pokona mah lampu geus hejo ku sabab ayeuna kuring arek ka daerah Gunung Sahari nyaena urang kakenca iya mobil motor dishub malaga ku sabab ayeuna poe libur lur tanggal 8 Maret 2016 oge umat Hindu mah keur ngayakeun keur nyepi oge tadi aya gerhana matahari oge ayeuna poe libur nasional ya otomatis patali marga atau lalu lintas di daya Jakarta rada sepi sanajan di sawatara tempat meureun masih tetap aya kemacetan jika ayeuna tapi lain macet lah sakieu mah jadi kaasup rada lancar ya macet mah dayeuh Jakarta lur beda jeung di tempat asal kuring di Pamengpeuk di Santolo boro-boro macet lancar nu aya cus deui lur aduh nah polisi anu ngajaga teh lain polisi polisi nu meunang tah dulu anu aya di lembur anu teh apal nu can pernah kungsi ke Jakarta tadi hareup parapatan Monas tuh aya Cai Manjur Monas di mana lur tuh beh katuhu nah itu aya Monas asik aya Monas kerakeun nya kating hari pisan di lembur teh
Iya. Wah, kehalangan itu nak aya nu ngajenul tuh perlu diganti ku ieu kemah ku non aya alat di Borma Sari Jadi Setia Budi anggar Satya sok salah nyebut Setia Budi urang mah aya alat nggak naplok dina kaca tapi itu make gagang gitu jadi alus keurang ngamera na mobil holder na Ting da urang can apal di daerah Gunung Sari di mana toko nage. Urang tanya we pokona mah. Pak Iwan tenang. Lur, hampura memorina beak, memori HP-na beak. Aduh, kayak urang sambung ke lamun guys nepi ka tempat deui. Hampura pisan video lalampahan kuring jeung baraya neangan water pump akuarium di cukup kendugi ka dieu engke urang sambung deui.